Sadaraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Si Unen geus diancam ku Ki Bentar seperti kitu mah manehna geus henteu majar kumaha. Harita kene terus ini trek kabejan Mbah Bulu Wajah di Banjarwulung sakumaha nu diparentahkeun ku Ki Bentar si gelap nyawang dina waktu harita. Bareng jeung lajuna waktu wan Cipeuting sumanding harita si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung anu keur lumampah rek maluruh neangan laratan ngeun an Sirawing ngambah ka salah sahiji lembur. Si Jari Sakti ngeureunkeun heula lengkahna terus ngaret ka si Banteng Wulung bari nyarita. Urang tepungan ieu pupuh lembur teng. Sugan we urang bisa milu meuting di ieu lembur. Urang nanyakeun heula lebah mana imahna pupuh ieu lembur teh teng. Wah. Nya bener Kang Jangri. Mudung istirahat ngeulang ye mah Kang Jangri ah. Anteng sang tujuh pisang lamunan datangan ka pupuh lemburan mah. Ngasamira kue make ngejeng ngente ngangku mah. Ngeta pupuh lembur teh nya Kang Jangri nya. Nya da Kang Jangri ngoge surua pupuh lembur ngatuh. Anu mantrak ku anteng ngarek tanyakeun ngimahna pupuh yang ngelembur Kang Jangri. Nya sok we tanyakeun ku anteng. Mun aya anu kabenar ngaliwat kalebah dieu teh. Diperhatikeun ku Akang imah-imah teh bangun anu sarapi nya teh nya. Jeung parowek deui. Nah keur ngabarana pangeusina nya. Jeung lain hiji dua deui imah-imah anu korosong teh. Keur ada di kamana warga anu aya di lembur teh nya teh. Nu mantrak pangmikiran nganteng oge surua Kang Jangri. Ngimah-ngimah nganu ngaya di lemburan teh sehingga nganu ditaringgalkeun nya Kang Jangri nya. Ditaringgalkeun ku pangeusina. Ngari di luar ngimah mah ngaya langtera ngejeng ngobrol. Nganu nyaangan. Napina di jengrong ngimah mah marowek nya. Aduh. Nangha ngaya neo nya Kang Jangri nya. Si Banteng Wulung muturikeun paneteupna ka sakuliah eta patempatan. Waktu ningali ka tukangan maranehna katingali rentang-rentang aya awewe anu geus aya umuran lempang ngarendeng jeung saurang budak lalaki rumaja. Wah. Kang beneran Kang Jangri. Ngaya nganu lempangan masih nangoge bangkal ngangliwat ki dieu ngeta mah Kang Jangri. Lamunan ngeus dengkret ku ngantrengah ngarek ditanyakeun ka Kang manehna. Nya nanyakeun imah mumuhungnya lemburan gitu Kang Jangri. Nya sok we tanyakeun ku anteng. Nah Kang Jangri make jeung ngeuring ngalangupa. Nya kadang-kadang sok sakarti omongan anteng teh. Oh, Kang Jangri mah mending itu ngupa ah. Nya da nganteng mah geus ngabuktianana tuh Kang Jangri. Nya. Ya, Akang geus hayang geura leureuh ieu teh teh. Terus terang we geus hayang geura peureum ieu teh aduh cepel kieu panon. Kitu teh mah urang memang can leureuh pisan nya teh. Saat di daerah Sumberlegok Panamping terus rumampah neangan laratan Kang Rawing. Bener surua ngejeng anteng oge Kang Jangri. Mending geus ngasa rangpet manon teh ieu. Anu mantrak mudu burung-burung istirahat ya Kang Jangri. Aduh. Disangrekeun ngeunah cenah tirba cenah Kang Jangri nya. Da urang teh geus lempang jauhan terus ngesangan campre terus lamun disangrekeun teh wah tingbra cenah mah tingbra. Tah geus deukeut ka dieu ngeta nganu lempang teh. Urang tanyakeun ku ngantengnya Kang Jangri nya. Awewe kolot anu lempang bareng jeung budak lalaki rumaja teh ngaranna gelengkahna waktu ditanya ku si Banteng Wulung.
malah di barung jeung kaget pacampur sieun cigana teh ditanya ku jalma anu pangawakanana cangkung gede badi gul tangih gul kawas si Anteng. Ngengkeng geula ngemak ngengkeng geula ngarek tangnyakeun ya ngemak di mana pungpuhung ieu lemburan ngasok tunduhkeun ku ngemak lain ngerung itu ngemak nu ditanya kerung da puguh keur anu mimiti mah ngadenge caritan si Banteng Ulung teh kudu nengetan heula puguh rada beda basana jeung ilaharna mun jalma nyarita. Siga anu bingung itu engke teh tong bingung-bingungan atuh ngemaah. Maksudna teh nganjeng teh ngabdi teh sing bener atuh nanyana teh. Si Jari Sakti surti kana eta kayaan si Jari Sakti nu harita nyarita. Maksudna mah kieu mah. Kuring duaan rek nepungan ka pupuh ieu lembur mah. Jadi tuduhkeun di mana imahna eta pupuh lembur teh mah. Kitu maksud teh Aden. Nya hampura we da ieu si Aden ageung masa jabana ti gempeur ningali tangtunganana basana oge rada beda geuningan Aden. Janten maksud Aden duaan teh rek nepungan pupuh ieu lembur. Moal aya di bumina Aden margi ayeuna teh ki Jemberana pupuh ieu lemur teh nuju ngayakeun acara sayembara adu jago Aden. Sayembara adu jago kumaha maksud mah teh? Ngunya sayembara ngadu jago kumaha ngitru ngema? Janten sayembarana teh sing saha anu tiasa ngarubuhkeun putra pamagetna anu neulah Den Rangkas. Mangka boga hak ditikahkeun ka rayina Den Rangkas anu neulah Nyi Mas Andini. Janten ayeuna teh para jago jawara di tiap-tiap daerah Katut Paguron pada datang Aden. Puguh saha nu teu hayang atuh jadi mantuna Ki Jembarana. Da puguh Nyi Mas Andini mah bintangna atuh di lembur mah Aden. Panggeulisna anu matak mah jeung si Ujang hayang lalajo ieu teh Aden. Budak lalaki rumaja anu bareng jeung eta awewe kolot teh netep ka si Jari Sakti terus nyarita. Cek Ujang mah geus we si Akang ge milu lalaju heula da Ki Jembara oge pasti bakal suwung moal aya di imah Kang. Mangkaning Den Rangkas mah ilmu silatna oge hebat Kang. Sigana mah moal aya nu bisa ngelehkeun cek Ujang mah. Lalajo we Kang rame Kang pasti Kang. Wah. Ngitung iningan Kang Jangri lamunan ngitu mamuning ngene lang jong heula we ngatu Kang Jangrinya ngengke ngeungeus bengres ngacara ngakarang urang temprungan ngeta Ki Jembarana mendinge sing ngaranna ngogenya Ki Jembaranana. Kumaha Kang Jangri lalajong heula ta kumaha ra ieu teh nya kalau juga latih naon teng, nya kitu we nyamaknya sok bisi rek mulu ka tempat lumangsungna acara sayembara mah, mangga mak dilajengkeun, nuhun kana keterangan nyamaknya. Alah bener cek si Ujang anak emak Aden, mending keneh lalajo heula, engke beres acara kakarek nepungan Ki Jembarana. Sasari geus beres acara mah. Hayu mama hayang panghareupna lalajona teh eta Ujang. Eta awewe kolot jeung anakna teh terus ini deui rek muru ka tempat lumangsungna acara sayembara adu jago teh. Wah. Mudung ieu mah mudu lalang jongeula Kang Jangri. Jang di ngecek kanteng mah ngitung-ngitung himburan we Kang Jangrinya. Bang Risugan we ngatuh ngaya Kang Terangan ngeunaan Kang ngawing-ngawing si Kilian ngayang tinggalingan dini gitu Kang Jangri nganu ngecek si ngemak mah pangnolisna cah di ieu lemburan mah. Lalajo ngeula Kang Jangrinya.
nya hayu urang rajo heula we teh. Akang jadi penasaran ieu teh. Memang geus jadi kebiasaan setiap jago kolot anu geus ngarasa ilmu silatna punjul. Mun milih minantu teh sok ngayakeun sayembara anu saperti kieu teh. Nyari maksudna mah hade hayang nu jadi anak teh aya dina kabagjaan gitu. Jang di nganu dingukur teh ilmu singlatna meureunanya Kang Jangrinya. Lamun gitu mangeta ki jembarana teh surwa janggo singlatnya nya janggo ngolot anu linuhung ku ilmu jemarku mangga bisa nya Kang Jangrinya. Ya, kana kitu sigana mah teh. Kang Jangri masuk ngeri wae nya. Teu naon atuh teh. Ni kawas anu ieu non teh anu nganyaran we gitu ngobrolan sareng nganteng teh. Nya. Nya da mun jalma anu biasa-biasa mah teh milih minantu moal make kudu ngayakeun acara sembara adu jago sagarupa. Tuh aya dinu datang geuning teh. Si Jari Sakti ningali di lebah jalan anu disorang awewe kolot jeung anakna anu tadi ditanya teh ya, katingali rentang-rentang aya deui anu datang. Sanggeusna deukeut anu kelempang teh jadi ngaraneg eureun. Si horeng Mang Uding geuningan eta jalma teh. Puguh kageteun Mang Uding oge. Panggih jeung si Jari Sakti jeung si Banteng ulung di lebah dinya. Alah, Den Agus sareng Den Anteng geuning teh. Aduh. Apa kene Kang Den? Simun pun Uding teh jeung Uding. Apaan waktu sajat isu di dusun Pademong teh. Mang anu janten pana acarana teh Den. Emut keneh ka Mang Den Agus. Anu geuningan tes teh salah. Itu cilas Mang Den. Ya inget atuh Mang. Geuningan Mang aya di dieu. Eta rek. Duh, aya ieu we biasa Den. Wah, Uding aya ding dieu geuningan. Walah, si Mang Uding lawas ting lawas. Ngarek neon Kang Uding. Tes. Aduh lah kumaha Den serius mah Mang begitu terus aya cara itu Den. Tapi Den rangkas ngeugehan ka Mang seolah-olah maksa Den atuh bayaran oge langkung eces deh Den. Ya kepaksa ku Mang teh disanggupan gitu Den. Mun Mang ieu anu janten pana acarana Den. Dina acara sembara anu jago teh gitu. Lu aku mah da meni hese hoyong aya waktu anu ieu lugina teh da pinuh wae acara teh Den lah. Meni geus cangkeul teh nyoretan kalender teh gitu da mas-mas hayang ku Mang. Mas-mas hayang ku Mang gitu Den da majarkeun teh di emceun ku Mang mah cenah jadi kumaha cenah di panggung hegar cenah gitu Den. Alah, tak gitu Den ieu teh namina teh itu nu gaduh maksada teh nya eta jago ya pokoknya mah jago sepoge gitu Den. Ya cenah deui nya ti anggal kene miwarang ka Mang teh nya kapaksa ku Mang teh disanggupan. Mun Mang ieu teh anu janten penata acara dina sembara adu jago Den. Nu diayakeun ku ieu ku jago oge Den. Ki Jembrana pupuh ilmu teh gitu Den. Atuh ieu teh Den Jembrana teh minangka ramana Den rangkas. Ya punten ya ceuleuh sombong Den Mang teh Mang Uding Suruding. Lupa kumaha Mang Uding ge teu ngarti teh Den. Pokona mah satiap anu hajat malas ngeugeung ngabanareut Den. Harayang di MC-an ku Mang Uding gitu. Sigana mah lantaran Mang Uding teh memang tos kasohor nya. Salaku penata acara anu kaetang asa ku pengalaman gitu deh nya. Ya punten deh si Mang teh somong itu teh somong ya. Wah. Ngeta mah nganubong hajatna we ngacanyaheun Kang Uding. Dangari ku nganteng mah henteu Kang Pangkeng Uding teh lamunan jan di mana tata ngacara teh. Ngongso mawa ngarep soranganan. Henteu benang di bengjaan kungsel kana hatena oge. Hirita waktu ngeukeur ngayang acara di dungsun Manemong oge. Napina ni liurun kitu tah. Napina Kang pake kuno senjen mah Uding teh nya. Tapi ku nganting mah tunggu naon
cangwerang lamun di ngemsian dina manggung teh asa kumaha kitu tah. Tapi kunulian mah nya waduh kapake pisanya hebrat lamun itu Mang Uding teh hebrat Mang Uding. Dia nanti mah masih kena teulis kana ka Mang teh nya. Duh. Ari Den Agus bade ngabujang ka mana ya teh Den? Buat aja di dia geuningan. Oh. Abdi keur maluruh neneangan laratan Kang Rawing Mang. Kabeneran ngaliwat ka lembur. Lantaran kapeutingan di jalan. Teu nama abdi terek nepungan ka Kijemberana pupuh lembur. Maksud rek milu meuting di lembur Mang. Atuh teh saya mending kade nonton heula Den ah. Terus serang dia secara aku pada acara mau suara si Embang anu kawentar mohon uding suruding si suara mas gitu Den tuh aya bandinganana Den wah cuma TV swasta Den murudul ka si Bang terus serang dia ditolak ku si Bang ada di lembur gitu kaladenan atuh Den hoyong dihibur ku si Bang ya pokoknya mah ini teh suatu kahetang hiji perhormatan ieu teh keur si Bang mah janten penata acara dina sembara adu jago gitu Den. Lantaran Mang Uding anu jadi penata acara maka bisa dipastikan ulah lajo teh bakawan nu jareuh di jubing alang daratang ti papat madhab Den pasina oge anu ti kidul murudul nu ti wetan daratang nu ti kolon ngadarongdon nu ti kalor oge ngajejer kitu teh mah antara padasaran ku penata acara Uding Suruding anu tos kakowentar Den kawentar ka Jalabria gitu Den. Punten, saya sombong. Ya punten denya, saya sombong dan memang fakta, Den. Ya, sing lancar we dina ngalaksanakeun pancena mah. Abdi jeung anting ge rek larjo heula we. Engke beres acara, kakara nepungan Kijemberana pikeun nerangkeun karep jeung pamasuran abdi duaan mah. Ya, Res, saya. Aduh, mantep, Den. Bagus, Den Agus. Bagus. Punten je Mang Uding bade ti payun nya margi nya kitu teh ari penata acara anu tos kawentar mah harus profesional Den kedah nepangan heula kanu kagungan maksad gitu Den mun ka Kijemberana keuning ke ku Mang bari ngobrol sareng Kijemberana bade dicaroskeun ngeunaan Den Agus sareng Den Antenya anu bae nepangan engke dina sareng sieun acara mun kitu nya Den nya adah punten da ieu penata acara profesional mah kedah naon kedah nanti istilah nama orang teh karena waktu teh kedah harus menghargai gitu teh. Alah Uding Suruding si suara mas bade ngabujeng ke tempat acaranya adanya. Uding Suruding suang rangemasnya. Lainan meni mercaya diringi tunguding mah Anting jadi manasaran hayang lang lajo Kang Jangri pengnatang acara nganu Kang Sohor teh nganu ngomongna ngeselkeun Kang kana hate teh Kang Jangri napinah teu neon-neon ngetang mukuna masing lancar we ngacarana nya Uding ya pasti lancar tuh Den Anteng Mang Uding terang ngucewakeun kana boga hajat bagaimanapun juga boga hajat itu adalah raja yang mesti wajib digembirakan, dibahagiakan sehingga mereka itu kalau memberikan secara painan kepada si Mang Uding itu mereka tidak merasa hajalu gitu ta. Punten emang saya nyamuk ke dia wah semua ieu mah pengakuan langsung ti para kaum wanita Den ti kawit manoja nu masih para awalnya nya ti para randa gitu di anu kagungan caroge sadayana pada acung jempol ka Mang Uding mah Punten. Saya sombong jadinya. Sadayana anu ngadangu sorak Mang mengakui sungguh dedengieun cenah. Lakung-lakung ti suantena ti timpat timah pami kampung mah. Sorak Mas Mang Uding teh menembus kalbu cenah gitu. Nyeredetkan hate, sumaramah kana bayah, sumulungkur kana bujur. Memukau saurna teh. Terpesona dengan sorak Mas Mang Uding Suruding gitu Den Agus. nya syukur we atuh ari geus menang julukan suara emas Mamang nya sok atuh Mang apa cenah rek teh heula Mang mah ka tempat sembara teh ya betul ka ngobrol deui atuh ngarah tenang kana boga hajatna Mang pacek Mang kudu profesional ulah dugikeun ka bikin kecewa boga hajat
penata acara tos aya datang mah panginten ulah nepikeun ka naon telat datang ari penata acara anu tos naon tos di kenggasungan jempol kenging pamuji ti masyarakat wah luar biasa telat datang mah Mang Uding bisa disebret meureun kae ku anu boga hadas mah tenang punten sanes sombong dan Agusnya punten sanajan bener ki jembara teh jago kolot anu boga ngaran di dunia kajawaraan nya nya tapi diajakan goblok ku Mang Uding mah teu tiasa puncurang pancarang teu tiasa ngambek kawas kanu sejen den naon marigina mari suara emas emang dapat menenangkan hati setiap orang den Agus punten sanes sombong nya malah sabari teh sanajan jago anu sok kumaha galak garungna dipapatan ku Mang Uding ngeluk ngaplek atuh den punten saya sama ya tes upami aranjeuna ngadangu suara emas Mang Uding gitu anu gering jadi seri anu udur kahibur anu keur susah jadi bunga anu keur tunggara asa baja naon cenah mari kieu punten den saya sama nya punten ya margi ngadangu suanten emas Mang Uding gitu den upami penyi kampung kurma ya sepertos tati kadirah mun gitu tanya terus ya teh Fatimah gitu teh mun tas sejajar sang aranjeuna gitu nu ngagaduhan suanten emas gitu den wah ngeungeus nginit kitu Uding suang rengemas omongan wae punten ya sanes nyombong punten sanes nyombong napina nulus we mung jimuji mangneh nganggulkeun sorangan wah lieureun bandunganana anteng mah masuk ginit Uding bingsi nganteng ngesel sok apa lamun nganteng ngesel mah bantingkeun ku nganteng nyawa dibantingkeun ku den anteng pasti saratu awak mah dibantingkeun ku den anteng mah samun kitu nya nya Mang Uding si suara emas bade pangaheula ka jembaran Gudemasan punten saya sombong nya naon bicaraskeun ku Mang eta teh aslina fakta henteu dibuat-buat itu teh sungguh suatu kenyataan sakitu lawan nya Mang Uding enak bade mios moro waktos hawatos kanu ngantos nu pantos masian artos anu tos patotos nya eta di bumina cetotoh di kantun nyala di Agus antennya geus itu mah Mang Uding terus ini trek muruh ka tempat lumangsungna acara sembara adu jagotea si Jari Sakti netep kasih banteng ulung terus nyarita alah Mang Uding hayu urang lajo heula teh ngan kade ye omat ulah nyeun kaributan teh mun aya teh mah di antara panonton nyen ulah lajo aya anu nyinggung kana perasaan anteng poma ulah rek gampang amek teh cek akang oge kudu bisa nahan dirinya teh nya pokona mah akang teu miharap lah mun nepikeun ka aya kaributan di tempat panglalajoan teh wah anteng oge ngatring atuh Kang Jangri mira ku make ngejeng rimbutan ngejeng nganulang lajo ngalangupa Kang Jangri marah rodel wae Kang Jangri mah nenang we da nganteng oge bingsa tanghan diri atuh Kang Jangri mokona nganteng mah ngayang tinggalikeun ngandini nganu ngeceuk si ngemak mah pangnolisna di ngelemburan teh kitu Kang Jangri nya kumaha anteng we eta mah ayo teh si Jari Sakti jeung si Banteng Ulung geus kitu mah harita arindit rek muruka tempat lumangsungna acara sayembara adu jagotea tapi ke tempat anu dituju harita kayan di eta patempatan geus caang ku rapangna obor di tengah lahan anu lega mangrupa tegalan harita aya panggung gede anu wewegnaker nulalajo geus ngagimbung malah aya oge anu kakarek datang di hareupeun panggung aya tempat khusus Ki Jembrana dina kursi dihapit ku dua urang anakna di belah kenca Nyimas Andini nu di belah katuhu Den Rangkas harita si Jari Sakti jeung si Banteng Ulung ngahiji jeung panonton anu sejena
Kayaan si Banteng Wulung mah puguh we jadi perhatian keur jalma anu lalajo. Kituna teh lantaran tangtungan badan anu beda ti anu sejen, sasat pangjangkungna jeung pangbadagna. Wah, bangla sing uding sing suara ngemas ngacan naik kana manggung gidingan Kang Jangri. Muduna mah ngacara teh geus dimimitian. Oh ngitung siga nama nganu disembrutkan dini teh anakna Ki Jembrana teh Kang Jangri nya. Dang riuk korsi dina nemat khusus. Tingali perngatikan Kang Jangri. Itu tuh. Bunglah dintu Kang Jangri tuh. Waduh, punya nulis pisang tangan dini teh Kang Jangri. Si Jari Sakti merhatikan kalabah tempat yang dituduhkan ku si Banteng Wulung. Benar eta keluarga Ki Jembrana si gana mateng. Sabab aya di tempat anu khusus, malah anu joge teu wani deukeut si gana teteng. Memang geulis anu disebut andini teh geuningan. Apal wae anting ari kanu geulis mah teh. Ngatu da bongga manon. Nukur tingalikeun nganu ngendah-ngendah kitu Kang Jangri. Nurus ngitu diginggereun nemperat nganu khusus ngaya bangku manjang nganu dariukna singgang dama janggo ngejengjang wangranya Kang Jangri nya. Janjang rongreng bedo ngalangupa tuh nganu miluan kana sembara nganu nya. Anu miluan kana sembara ngadu janggo masuk we perhati ku Kang Jangri tuh. Waduh, make ngeket barang bang ngemplak. Terus eta waduh dina nyangkeng oge peting solegreng itu eta bendrog jeung senjatra. Nya bener teh. Nilikana wandana oge memang wanda jago jeung jawara eta nu dari ngajajarina bangku panjang teh. Mun ngitung kana jumlah mah aya kana 10 urang na eta pendat non teh. Patandang anu miluan kana sembara teh teng. Nurus ngetang anu diukan dina kongsri di belah Kang Tunghu Ki Jembrana. Kitingali ku nganteng mah janggo ngora nganu ngaran rangkasan nyata lancereukna ngandini Kang Jangri. Bisa jadi teng. Memang etan disebut dengan rangkas teh. Kawilang jago ngora anu niri kana pangawakana mah teng. Memang geus asa kelatihan dina ilmu silat na sigana mah. Da katingali atuh sapasang leungeun anu keker jeung geus teh. Wah. Nganulang-lang jo beuki lombra. Napina sing uding masing ngendeng acan ngayakangna manggung tah si suang rangemas teh nya Kang Jangri. Muduna mah geus mimitian yang acara. Napina ngitung aya anu naekan kana manggung. Wah. Ngonya sing uding Kang Jangri itu sing uding. Waduh Kang Linglap bajuna beda jeung nu tadi. Waduh sing uding. Sing uding Kang Jangri. Nya bener Mang Uding naik kana panggung teh. Si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung musirkeun perhatianana kana luhur panggung. Harita Mang Uding geus aya dina luhur panggung pikeun ngamimitian muka eta acara. Harita Mang Uding ngangkat leungeun katuhuna ka luhur, isarah sangkan ulah lajo ulah rareco. Tes, udah tukang sawan buat ieu tribalna angkat sati. Tes. Bahasna angkat sagede, bahasna angkat sati tukang sawan. Tes, ripeup. Sagede ieu mohon. Tes. Tenang para wargi, tenang. Acara yeuna baris dibuka. Paneda ulah ribut, ulah recok, tenang. Hurang bakal nyaksian kana lumangsungna runtuyan i acara. Punten. Simkuring uding suruding si suara mas anu partos kakoncara kajana pria baik di dunia maupun di akhirat. Mangga ya acara urang buka. Pawargi puji syukur kehadirat Ilahi Robi. Urang ayeuna patepung lawung pamprok jonghok. Kadulur anu cunduk tilu jauh.
Baraya nu datang di tempat anu anggang. Sim kuring udung suriding, uding suruding si Suramas, si penata acara nu teh duana. Baris ngajelaskeun ngeunaan lumangsungna ieu acara. Punten. Cenah sombong. Ki Jembrana miwarang sim kuring geusan ngajelaskeun lumangsungna ieu acara. Wargi acara anu bakal lumangsung teh nyaeta sayembara adu jago. Gor. Nulalajo salurak bari kaleprok. Aya anu ting saruit sagarupa. Aya oge anu pada recok jeung pada baturna. Wah, bakal rame ya mah euy. Hah, hebat euy. Patangna oge dari uka jajar kitu euy. Bener. Ya, dewek jadi penasaran, sarua ka meulang ya. Cici atuh, Ceu. Weh, Ceu. Lalajo teh meuni motah kita bujur di kita naon. Lah, cici atuh, cici, teu kasih ali yo. Pun kok jenge kitu, Ceu. Rek bisa cicing kumaha? Anu langsung hareupeun eueuh jelema jangkung. Ari jengke wae teu kuat. Lila berat ke bujur nya sudah eueuh mah gede bujur. Wah, udah gua boga bulu gede teh euy. Dia tuh belah dia yo, lalajoran sok. Ngalangan batur kana tukang yo. Sawareh deui nu lalajo teh aya oge anu tinggal ro ditujukeun ka panata acara. Kasok sablok. Gancang mimitian atuh acara teh euy, ingat sablek wae euy. Wede ngomong atuh geureuh euy bibicaan ka jeung deuk. Paero wae geuleuh. Walau ngesan gitu yang gitu sawa. Hei, Huding. Hei, Huding. Tuluy ku langsung ngomongna. Mang Uding ngangkat leungeun ka tuhuna ka luhur bari nyarita. Tenang Parodi, tenang Parodi. Sameme acara sayembara di mimitian bakal dijelaskeun heula ngeunaan katang tuan anu lumaku dina ieu sayembara. Punten saya sombong ye. Tes. Tukang son kakak nunutan hei. Duh kapanitia panjenengan tukang son acan di pasian kopi. Pasian kopina kopi ABC susu. Kopina asli rasana pasti gresok sareng ududna masa kalian. Weh, tukang son. Sakieu. Sim kuring kapoto ku Ki Jembara Pubuh Ilmur. Oge sakaligus anu kagungan mangsa dina ngayakeun ieu sayembara. Satiap anu boga maksud ngayakeun acara hajatan pada daratang ka sim kuring. Pikeun ngatur acara aslina para wargi. Punten saya sombong. Para wargi patadang anu kacatet aya 10 urang jago. Sedangkan jago sayembara nyaeta aya sanes. Den rangkas serakana Nyimas Andini putrana Ki Jembrana anu pangagengna. Sing saha nu bisa ngarubukeun Den rangkas? Mangka bakal didahupkeun ka Nyimas Andini si cantik si geulis. Punten saya sombong ye. Den rangkas oge sumping nepungan Kasim Kuring Uding si Suramas. Nyaeta tetep ngeukehan Sim Kuring anu kudu jadi pada acara. Aslina saya sombong punten. Abdulkeun ka budak teh tiada waktu kanggo berleha-leha. Kumargi seueur pisan jadwal kanggo tampil di Saban Lembur. Janten sik mah punten saya sombong jadi umur teh kolot di panggung gitu tak punten. Ah. Jadi sombong wae anjir. Dar kaja mimitian goblok. Dewe ge suding mah euy palacara pika sapaleunnya euy. Ari ngomong sare sombong tapi hantem we nabuh maneh tah si goblok teh. Mun deukeut dicabok wae mah teh. Teh ge sarua untung teh teu keur nyiram. Mun keur nyiram mah amit dua jabang bayi. Amit dua. Murah sare. Ningali panacara kawas kieu patut mah. Loba pisan ngomong sare. Oi, wana-wana. Kaca wiwijar acara anjir. Ngomong ngomong wae aing jauh-jauh di Jugjug anjir ka dieu teh aing ninggalkeun pamajikan di kajuru anjir.
Oh bandung sepatu wae Mang Uding ngangkat di lengan katuna kaluhur Punten Pak Margi tenang tes harap tenang tes ente kudu tinggorawok tinggalaro tolong dihormati kudu menghargaikan kepada acara anu geus kasohor punten sanes sombong uding-surding si suara mas simkuring jadi penata acara pada muji ku balarea bahkan di luar negeri seueur anu hoyong di acara ku simkuring baik di acara ngurabgeun ataupun di acara rengse kahruan imahna lantaran teu boleh lancar dina ngatur acarana gitu sukses jadi punten sanes somong ya mun loba komunitas anu kapengpeongan ku sore simkuring anu sakieu ngagentisna kitu matak sumaramah kana bayah anu aya mina tur aya karep rek nyeurehan bisa nempongan simkuring sareng sena acara mun punten tong didadak minimal ya 1,5 tahun saya acan prung acara dikawitan saking ku padat-padat acara punten saya somong ya simkuring minangka padat acara anu pangsahorna oke seueur iklan-iklan anu hayong mensponsor simkuring simkuring ditolak sepertos sabun cap hampura atau senat capit berak berwek nyenglet punten mung kusimkuring dicanak hiji nyaeta anu mensponsor ieu simkuring nyaeta kopi ABC susu kopinya asli oge rasana pasti nyaeta nu dibantu simkuring ku saking seueur-seueur penata acara anu sejen taya anu mampu pikeun nyengan simkuring punten saya somong aslina ieu mah wah udeng wah betul bawa gobok sakoblak hadau we muji sorangan ajer sedih kali kira ajer hayang dilungkakeun hayang dilagaji sapaungeul ajer penata acara sohorana haos ya punten ada geula mimitian acara teh sudik hayang disader ku aing anjing mata geus seger pisan ka aing anjing mana aing teh keur jadi hulu anjing gobok we bacetot anjing lain gerak-gerak goblok kurang ajar sa aing jauh-jauh dicuk-cuk agak ditiag anjing datagan dia kalah ka Bandungan lu kawas lu gelo sarta sombong lain sombong we bajeng gue bajeng bener Pak itu mah Pak ku dibajeng Pak cuma kitu mah Pak ngomong pisan wah kan hajak euy tahu Pak waktu selesai waktosna baraya cakra geningan waktosna parantos tanya kapan deui cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung duit ka dieu enjing urang teraskeun deui nya tah kitu atuh sementawis simkuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sageluruh perhatosanana mios